fi lailatil 'ishrina yu'ta thawabasy syuhada'i was-solihina. Jeung eta tetep dina peutingan anu ka-20 Ramadan buah tina hasil ibadahna yu'ta thawabasy syuhada'i was-solihina. Yu'ta eta kalimahna fi'il mudhari anu majhul duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Mana naibul fa'ilna mustatir balikna domir ka jalma anu migawe ibadahna. Sawaba eta jadi maf'ul bih anu kadua sabab naibul fa'il anu tadi eta jadi maf'ul bih anu kahiji. Sawaba mudhof asyuhada'i eta mudhof ilaih maka tingkah JR anu mana lapad asyuhada'i eta dijieun tina isim fa'il wajan fa'ilun segat mubalaghah teh teh wali karimin wa bakhilin pu'ala kadalima dohahuma qad ju'ila tah eta betna wa eta harap atap as-solihina eta jamak mudzakkar salim barisna ku iya jeung ku anun eta. Jadi sing saha jalma anu tetep ibadah dugi ka ayeuna ieu malaman ka 20 Ramadan maka bakal dibere ganjaranana anu seperti jalma syahid jeung jalma para anu solihin kumaha ieu teh anu solih kitu tah.